Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat, anu salat hakikatna disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi jaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomer kalimatna bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum, nyana mekeunan merean nganapakahkeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah, lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeun nyana teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunan, lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeun. Iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaana tuh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Saya emang ka mana? Ka kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula di ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh minjem lati pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta deureuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadar teh mere rokok bae. Geus teh mah. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin, lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk, ieu jang isuk, ieu jang isuk. Lamun masih kena boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain. Ulah aya pikiran jang isuk lain. Gitulah ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nah, iyalah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfiqun.